Bismillah abdi ngawitan macakeun ieu nadzoman, mugi janten kasaean ulah janten kaawonan. Maksudna ieu nadzoman ngemutan kanu lalian, hapunten anu can terang abdi seja ngawartosan. Eling-eling para istri masing nyaah kana diri, tutup aurat masing buni, eta teh parentah Gusti. Katerangan dina Quran nutup aurat kawajiban, pikeun istri anu Islam pameget ge teu kasingsa. Auratna ka para istri sadaya badan tutupan, dampal panangan jeung rarai, eta mah wios katinggal. Upami nganggo raksukan saena sing serba lebar, teu kengeng ngepaskeun badan, eta parentah Pangeran. Ayeuna tos akhir zaman, seueur istri kaleuwihan, nutupan asa kahayang nganggo acuk meuni nyangsang. Istri di zaman kiwari niru kalalaki, ngangge acuk meuni nyeksi narik birahi lalaki. Teu saeutik para istri kabawa masa kiwari, kana aturan sok lali nutup aurat teu buni. Aya hukum nu miwarang nutup aurat sakahayang, nganggo calana pas-pasan, nutup aurat kapendekan. Lamun pareng nganggo tudung ngan ukur jadi hiasan, lamun pareng nganggo tudung peda reka pangaosan. Sing hawatos kana badan, sing emut kana ancaman, jahanam teh tos ngantosan mun urang tos dimautan.